Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji ari ieu eta kitab mertelakeun munggah haji wal umrati jeung umrah. La yajibu henteu wajib naon kullun saban-saban sahiji minhuma tina itu haji jeung umrah. Bi asli syar'i kalawan asal syara' illa marratan kajaba kalawan sabalikan fil umri dina saumur hirup. Hatta lawir tadda sehingga lamun murtad si jalma ba'da fa'alihima dina saba'da migawe na itu haji jeung umrah. Summa ada tuluy balik deui itu si jalma ilal islami kana agama Islam lam tajib tah henteu wajib naon i'adatuhuma ngabalikan deui itu haji jeung umrah. Wa syurutu wujubihima jeung ari pirang-pirang syarat wajibna itu haji jeung umrah al islamu eta islam wal bulughu jeung baleg wal aqlu jeung berakal wal huriyatu jeung merdeka wal istita'atu jeung kawasa. Wa syartuhuma jeung ari syaratna itu istita'ah ayyakuna eta yen kabuktian sa saksu hiji jalma qadiron eta anu kawasa ala jami'il mu'ani kana sakabeh pirang-pirang biaya. Allati anu yahtaju nu mikabutuh itu si sakhos ha kana itu lati linapsihi pikeun dirina sakhos. Wallati jeung anu yatsroku anu ninggalkeun sakhos ha kana itu lati li'iyalihi pikeun keluargana sakhos wa atsba'ihi jeung pikeun pirang-pirang anu turut ka sakhos. Min khurujihi ti mimiti kaluar atanapi inditna itu sakhos min baladihi ti lemburna itu sakhos. Hatta yarji'a sehingga yen balik itu sakhos ilaihi ka itu balad. Wa ala rukubid dabbati jeung kana tumpak tutumpakan pi dhihabihi dina inditna itu sakhos. Wa rujuihi jeung dina balikna sakhos min ghairi masyaqqatin bari henteu aya masyakat sadidatin anu banget itu masyaqqah. Fa in syaqqa maka lamun masyakat alaihi ka sakhos naon rukubuha numpakna itu dabbah. Fa ishtaratu tadi syaratkeun naon ayak diroyen kawasa sakhos ala rukubi kana tumpak fi syikki muhmalin dina sabelah gendongan momotan atanapi muatan onta mudhallalin anu diiuhan inta adza lamun pilara sakhos bil hari kalawan panas awil barudi atawa kalawan tiis. Fa in syaqqa maka lamun masakat alaika sakhos naon rukubuhu tumpakna itu sakhos pihi dina itu syikki muhmal. Fa ala saririn maka natepan kana jampana atanapi amparan yahmilu anu mawa kana itu sarir sahari jalun pirang-pirang lalaki. Fa in syaqqa maka lamun masakat alaika sakhos naon rukubuhu tumpakna itu sarir edon deui fala yajibu tante wajib alaika sakhos naon al hajju munggah haji binapsi kalawan dirina sakhos bal yajibu balik tawajib alaika sakhos naun ayyas ta'jiro yen nyupri muruhkeun sakhos man kajal maya hiju anu ngahajikeun itu si eman anhu gaganti ti itu sakhos in qadaro lamun kaduga itu sakhos ala dzalika kana itu istijar. Fa in wajada maka lamun manggian sakhos man kajal maya hiju anu ngahajikeun itu si eman anhu gaganti ti sakhos bila ujrotin kalawan teu make buruhan wajibata wajib alaika sakhos naon ayyadzana yen ngizinan sakhos lahu ka itu si man. Wa man jeung sajalma mata nu maot si man wa qad lazima bari nyata geus wajib hu ka si man naon hajjatu fardin munggah haji fardu. Jazata menang likuli ahadin pikeun saban-saban sahiji walau kana jeung sanajan bukti itu kullu ahad ajnabiyan eta deungeun-deungeun. Wa ilam ya'dzan jeung sanajan teu ngizinan lahu ka itu si kulli ahad saha al warisu ahli waris. Naon aya hija yen ngahajikeun itu si kullu ahad ha kana itu hijjata fardin anhu gaganti ti itu si man mata. Wa ilam yusi jeung sanajan teu wasiat itu man mata biha kalawan itu hijjati fardin fi hayatihi dina nalika hirupna itu man mata wa mithluhu jeung eta tetep pantarna man mata man ari jalma mata nu maot man walam yastati bari henteu kawasa itu man mata hijjatal islami kana munggah haji Islam. Fi hayatihi dina nalika hirupna itu man mata fa in mata maka lamun maot
itu siman mata atau napi si jalma we fain mata maka lamun maut si jalma ba'da hijatil islami dina sabada geus haji Islam laisa jeung teu aya alaihi eta tetep ka itu si jalma naon fardu haji tawaqqafa maka butuh naon al hajju ngahajikeun anhu gaganti ti itu si jalma ala iznihi kana izina itu si jalma fihi dina itu haji qabla mautihi dina samemeh mautna si jalma wala yasihu jeung teu sanun al hajju munggah haji anil hayyi ti jalma nu hirup idza kana di mana-mana bukti itu hayyin ma'duban eta anu apes atanapi lumpuh wa adzina jeung izinan itu si hayyin fihi dina itu haji liman ka jalma yaf'alu anu migawe kana haji yaf'alu anu migawe si manhu kana itu haji anhu gaganti itu si hayyin wala yasihu jeung teu sah naon ihramus shaghiri ihramna budak leutik al mumayyizi anu geus hideng itu shaghir illa bi izni walihi kajaba kalawan izin walina itu shaghir wa ghairul mumayyizi jeung ari budak anu can hideng yuhrimu eta ngaihramkeun anhu gaganti ti itu si ghair mumayyiz waliyuhu walina ghair mumayyiz wa yuhdiru jeung ngahadirkeun si wali hu ka itu ghair mumayyiz mawadhi an-nusuki kana pirang-pirang tempat ibadah haji kullaha tegasna sakabehna itu mawadhi hatta inda ramyil jumari sehingga dina nalika ngabalang pirang-pirang jumrah wa yutahhiru jeung ngabersihkeun si wali hu ka itu ghair mumayyiz wa yatatahharu jeung bebersih si wali ma'ahu sarta ghair mumayyiz li tawafi karna arah-arah tawaf wa yatufu jeung tawaf si wali wa yas'a jeung sa'i si wali bihi sartana itu ghair mumayyiz ba'da ayyatufa dina sabada yen tawaf si wali wa yas'a jeung sa'i si wali anapsihi tina dirina itu wali au ya'dzan wa tawangizinan itu si wali liman kajalma yaf'alu anu migawe si eman bihi sartana itu ghair mumayyiz jami'a dzalika kana sakabehna itu mazkur wa yasiu jeung sanon ihramul raqiqi ihramna abid al baligi anu balig itu raqiq walau bil ghairi izni sayyidihi jeung sanajan eta tetep kalawan salianti izin sayyidna itu si raqiq lakinna lahu tetapina eta tetep meunang ka itu sayyid yuhallila ariyan halulkeun itu si sayyid hu kasi abid minhu tina itu ihram idza harama di mana-mana ihram si abid bihi kalawan haji bi ghairi iznihi kalawan teu aya izin si sayyid wal aula jeung ari nu leuwih utama lahu pikeun si sayyid hina izin dina nalikana itu ihram kalawan teu izin eta ayyadzana yen ngizinan itu si sayyid lahu kasi abid kasi raqiq teh mun dipangker mah fi itsma minusukihi dina nyampurnakeun ibadah haji na itu si raqiq wa mithlu jeung eta tetep pantarna raqiq fi zalika dina itu mana tadi teh ayyuhallilahu az-zaujatu ari pamajikan walau kana jeung sanjan bukti naon nusukuha ibadah hajina eta zaujah fardhon eta fardu illa idza tadayyaqa kajaba di mana-mana rupek itu nusuk alaiha ka itu zaujah wa yaskutu jeung gugur naon fardul islami ka farduan islam anil hurri ti jalma nu merdeka al balighi anu balig itu hur al akili anu berakal itu hur walau ghairu mustatiin jeung sanajan eta teu anu kawasa babun ari ieu eta hiji bab arkanul haji ari pirang-pirang rukun haji sittatun eta genep niatul ihrami tegasna kahiji niat ihram bihi kalawan haji wal wukufu jeung kaduana wukuf bi arafata di tanah Arafah wa tawaful ifadati jeung katiluna tawaf ifadah wa sa'yu jeung kaopatna sa'i wal halqu jeung kalimana halqun dicukur
awit taksiru atawa ngagunting rambut wa tartibu mu'dhamil arkani jeung kagenepna nartibkeun gegedena pirang-pirang rukun wa hadhihi sittatu jeung ari ieu anu genep arkanun eta pirang-pirang rukun lil umrati pikeun umroh ilal wuqufa kajaba wukuf bi Arafah di tanah Arafah wa yajibu jeung wajib piha dina itu umroh naon tartibu jami'i arkaniha nartibkeun sakabeh pirang-pirang rukuna umroh wa wajibatuhu jeung ari pirang-pirang kawajiban haji khamsatun eta 5 al ihramu tegasna kahiji ihram bihi kalawan haji minal miqati tina miqat wal mabitu jeung kaduana meuting bi Muzdalifah di Muzdalifah wal mabitu jeung katiluna meuting bi Mina di Mina layali tasyriki dina pirang-pirang peutingan tasyrik wa ramyul jumarati jeung kaopat ngabalang pirang-pirang jumroh wa tarakul muharramatil ihrami jeung kalimana ninggalkeun kana sakabeh pirang-pirang anu diharamkeun dina ihram walil umrati jeung eta tetep pikeun umroh wajibani ari aya 2 kawajiban pakot wungkul al ihramu tegasna kahiji ihram minal miqati tina miqat wa tarku muharramatil ihrami jeung kaduana ninggalkeun kana sakabeh pirang-pirang nu diharamkeun dina ihram wa ma jeung ari perkara ada anu ngalianan itu ma hadzihil arkana kana ieu pirang-pirang rukun wal wajibati jeung pirang-pirang kawajiban fahuwa eta ari itu ma sunanun eta pirang-pirang pasunatan wala yakhruju jeung teu meunang kaluar sasa sueuji jalma min ihramihi tina ihramna itu sakhos hatta yutammima saingga yen nyampurnakeun sakhos al arkana kana pirang-pirang rukun kullaha tegasna sakabehna itu arkan falau mata maka lamun maot si sakhos waqad baqiya bari nyata nyesa alaihi kasih sakhos naon syaratun buk salembar minal halqi tina dicukur lam yaskut makan teu gugur itu fard naon al fardu ingka lam yaskut makan teu gugur naon al fardu ingkana lamun kabuktian naon dalikan nusuku eta ibadah haji nateh eta ibadah haji nateh fardon eta fardu wa man jeung saja matarokan nu ninggalkeun si iman syai'an kana hiji perkara minal wajibati anu tetep tina pirang-pirang kewajiban haji atawa umroh walau amdan jeung sanajan eta ngahaja fanusukuhu tah ari ibadah haji atawa umrohna itu si man sohihun eta anu sah wa yazamu jeung mistihu ka itu si man bitarkihi kalawan sabab tinggalna itu naon damun dam wala yazamu jeung teu mistihu ka itu si man nun syai'un hiji perkara oge bitarki sunani kalawan sabab ninggalkeun pirang-pirang pasunatan faslun ari eta hiji pasal yusanu disunatkeun li muridil ihrami pikeun jalma nu ngamaksud ihram naon ayatanallafa yen bebersih itu si murid qoblal ihrami dina sameme ihram bi zalatil ausakhi kalawan ngaleungitkeun atanapi ngabersihkeun pirang-pirang kokotor wal alfari jeung pirang-pirang kuku wa syaril ibti jeung bulu kelek wal anati jeung bulu zakar atanapi parji nu sok disebat ku bulu kempung wa yaghtasila jeung yen sunat adus itu si murid lil ihrami karena ihram wa yatayyaba jeung yen sunat maka sesengitan itu si murid fi badanihi dina badana murid pakot wungkul walaisa jeung ma wayal bisa jeung yen make itu si murid izaron kana samping waridaan jeung kana solendang abiyadaini anu barodas duanana ing kana lamun bukti itu si murid zakaron eta lalaki wa yusolli jeung salat sunat ihram itu si murid rakaatayil ihrami tanapi kieu wa yusolli jeung salat itu si murid rakaatayil ihrami kana 2 rakaat sunat ihram tsumma yanwi tuluy nganiat ihram tuluy niat ihram itu si murid
Tuluy niat ihram itu si murid diatapkeun we. Sumayan wiya tuluy nganiatan ihram si murid wa yulabbiya jeung maca talbiyah si murid wa yusanu jeung disunatkeun naon al-iktsaru ngalobakeun minat talbiyati tina maca talbiyah fi dawamil ihrami dina salanggengna ihram. Faslun ari ieu teh hiji pasal waktul wukufi jeung ari waktuna wukuf di Arafah. Minaz zawali eta ti mimiti lingsir panon poe yaumata siil hijjati dina poean tanggal 8 bulan Dzulhijjah ila tulu'il fajri nepi ka bijil fajar yaumal asyiri dina tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dina tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wal wajibu jeung ari anu wajib pihi dina itu wukuf eta hudurul muhrimi hadirna jalma nu ihram bi ardi Arafata di tanah Arafah lahdotan kalawan sakedeung min hadzal waqti tina ieu waktu lailan dina waktu peuting au naharon atawa dina waktu beurang. Wal afdalu jeung ari nu leuwih utama al huduru eta hadir biha di itu Arafah naharon dina waktu beurang. Wal baqa'u jeung ari tumetep pi hadi itu Arafah ilal gurubi nepi ka surupna panon poe. Nyambung. Wal afdalu jeung ari nu leuwih utama mah al huduru eta hadir biha di itu Arafah naharon dina waktu beurang. Wal baqa'u jeung tumetep pi hadi itu Arafah ilal gurubi nepi ka surupna panon poe kitu. Was sunatu jeung ari sunatna lil muhrimi pikeun jalma nu ihram Allah yastaghilla eta yen henteu katungkul itu si muhrim fi dawami ihramihi dina sapanjang ihramna itu si muhrim illa bima kajaba kalawan perkara yuqribu anu matak ngadeukeutkeun itu hu ka itu si muhrim limaulahu ka pangeranana itu si muhrim azza wa jalla. Azza maha gagah itu maulah wa jalla jeung maha agung itu maulah. Wa ayyazuna jeung yen ngaraksa itu si muhrim nafsahu kana dirina itu si muhrim hatta anil kalami sahingga tina omongan al mubahi nu diwenangkeun itu kalam alladzi anu laisa anu teu aya pihi eta tetep dina itu ladzi naon manfaatun kamanfaatan. Wal muhafadzatu jeung ari ngariksa ala zalika kana itu mazkur yauma Arafata. Maksudna ngariksa nuluhur tadi tina wasunnah ileh teh. Yauma Arafata dina poean Arafah akadu eta leuwih kukuh. Faslun wa syurutut tawafi cekap wallahu a'lam bissawab.